Muhammad Kosasi ngaran kuring anu geus nelah sapopoe. Kuring digawe di SDN Ciberem genep. Sajabana ti tempat digawe teh nya sakaligus tempat kuring sare tiap peutingna. Harita kuring teu ngadon kos atawa ngadon ngontrak kusabab aya tempat anu disadiakeun keur kuring sare sapopoe. Nya kesempatan sarupa kitu teh dimanfaatkeun ku kuring. Malaur lamun kudu ngontrak imah atawa ngekos mah geus pasti kudu ngaluarkeun waragad anu lumayan. Pan ari aya tempat sarupa kitu mah waragad anu keur dipake ngontrak imah ku kuring disimpen jadi aya duit leuwih tina gaji bulanan. Sajabana ti kitu kuring oge geus teu kudu ngaluarkeun anggaran keur ongkos. Da puguh sapopoe kuring aya di sakola. Poe harita pas sore kuring kedatangan ku salah saurang babaturan anu geus lila teu panggih. Atuh puguh we kusabab papada sono jadi uplak ngobrol pangalaman sewang-sewangan. Kadang anu jadi obrolan teh ngeunaan kahirupan anu keur dilampah. Malah dina obrolan eta batur kuring anu ngaranna Nanang semurada anu reuntas harepan. Nu jadi masalahna manehna tepi kakiwari can boga pagawean anu matuh. Nya can bisa usaha ngasilkeun duit siga anu sejen. Yeuh, sakapeung mah saya sok ngarasa ara ku kahirupan teh. Teu meunang kitu ari maneh ngomong teh. Nya atuh da, jauh kasih batur teh. Saya mah gawe anu matuh ge can boga. Sing sabar atuh. Can tepi waktuna meureun. Geus leuwih ti sabar Kang. Kadang sok aya rasa sirik ka batur anu sagala nyampak sagala aya. Yeuh, barengan ku kasabaran bari urang teu boleh ikhtiar. Barengan oge kudu'a ka Maha Anu Kuasa. Urang teh kan boga Allah. Da Allah mah moal hese ngarobah hiji rezeki jelema asal jelemana usaha. Kuring jadi satengah mapatahan ka Nanang anu hampir enggas harapan ku kahirupan. Ngan sigana wae omongan kuring jang manehna loba anu kahartieun. Sanggeus panjang lebar ngobrol mah Nanang pamit ka kuring rek ngadon balik. Eta oge dicandat supaya terbalik. Ngan sigana wae manehna oge rada kurang tumanina. Sabab kuringna oge mondok moek di sakola. Sabada magrib Nanang balik ke tempat kuring. Waktu magrib geus kaliwatan. Kaayaan di luar geus poek. Malah harita geus liwat di wanci Isa. Kuring boga kebiasaan lamun geus liwat wanci Isa kuring tara terus sare. Tapi kuring ngahaja terus wiridan. Kuring sok ngawirid amalan-amalan ti guru ngaji baheula. Sarupa kitu teh
nyata yalian supaya segala harapan anu dicita-citakeun ku kuring diijabah ku anu maha kawasa. Waktu dimanfaatkeun ku kuring tinimbang ngalakukeun hal-hal anu teu pararuguh. Nya ari dipake wirid mah sangkan anu dipiharep leuwih deukeut jeung anu maha kawasa. Sangkan leuwih ati-ati dina hirup teu tiko sewat kana lengkah anu salah. Kadang kuring dina wiridan teh sok tara nyaho waktu. Jadi kusabab biasa sok sanajan kuring diuk mang jam-jam sok tara karasa. Nyaho-nyaho teh geus tengah peuting jadi geus tuman meureun. Kuring kakarek bisa sare lamun geus liwat di tengah peuting. Tak kusabab kitu dina wanci peuting ku kuring dipake munajat kan maha kawasa. Basa kuring keur wiridan kadenge ku kuring teh saluareun sakola siga aya nu ngagucrak-gucrak panto gerbang sakola. Nya kuring oge eureun heula. Kuring eureun ngawirid bisi di luar aya nu perlu ka kuring atawa si Nanang bisi balik deui datang ka dinya. Kuring keluar ti kamar muru ka gerbang sakola anu maksudna rek muka gerbang. Tapi nah atuh kuring jadi rada heran sabab di gerbang teh gendingan teh sasaha. Malah panto gerbang oge masih keneh rekep. Taya tapak-tapakna urut anu ngagucrak-gucrak kunci. Sakedapan mah kuring jadi ulang-ulang di gerbang sakola. Nah, saha atuh bieu teh nya? Da jelas atuh kadenge aya sorana. Moal kitu barudak iseng anu nggedoran pantau teh. Sanggeus jelas teh sasaha mah kuring oge asup deui ka jero. Kakarek oge kuring muka pantau ujug-ujug kadenge deui sora anu ngaheurikeun kana kunci gerbang teh. Atuh kuring teu waka langsung asup. Panasaran kuring balik deui ka gerbang. Tapi anger keneh di gerbang sakola teh kawas tadi mimiti aya sasaha. Bari satengah gerendengan kuring balik deui maksud rek ka tempat kuring sare. Kejadian harita sanggeus aya di lawang pantok kamar. Kuring teu ngebatkeun asup ka jero. Ayeuna mah nu kadenge di gerbang sakola teh lain sora kunci anu diheureuikeun, tapi kadenge aya sora anu nyalukan ka kuring. Kuring apal kana eta sora. Sabab kadenge anu nyalukan ka kuring teh bet siga sora si Nanang. Kos, buka tuh kuncina. Mana eta teh? Nanang lain. Ditanya kitu ku kuring
si Nanang tenembalan deui. Kuring oge teu talangke balik deui muruka gerbang. Geus pasti ayeuna mah anu aya di gerbang teh si Nanang. Tapi nah atuh kuring jadi ngerasa heran. Sabab di gerbang teh anger teh sasaha. Sok padahal cikeneh kadenge sora anu nyalukan teh. Sora si Nanang salah seorang batur kuring anu tadi berang datang kadinya. Mimiti kuring ngerasa tegar na hate. Ku ayana kejadian sarupa kitu. Geus pasti anu tadi ngagucrak-gucrak kunci jeung anu cikeneh kadenge aya sora anu nyalukan teh eta mah lain jalma biasa. Geus kitu mah kuring oge langsung asup di ka jero bari teu loba teuing anu didenge ayeuna mah. Geus aya di jero kuring langsung diuk bari neruskeun wiridan. Kuring diuk ujuk kadenge HP kuring disada. Nya langsung ku kuring diangkat. Sing horeng anu nelpon teh si Nanang. Nya dina telepon si Nanang nganuhunkeun kana panggeuingna ti kuring tadi basa berang basa kuring ngobrol. Ngan basa ku kuring ditanyakeun ngeunaan manehna datang di kadinya cikeneh keukeuh si Nanang nolak. Bugo oge manehna tita tadi oge sanggeus nepungan kuring teh langsung ka imah sarta terus indit kemana-mana deui. Nya jelas keterangan ti si Nanang mah anu teu rumasa ngadatangan deui kuring. Kuring tambah ngerasa heran ku eta kajadian. Beuki we yakin yen anu sagala anu kadenge ku kuring teh dibalukarkeun ku makhluk goib atawa jin anu ngadon ngagoda ka kuring anu keur wiridan. Beres ngobrol dina telepon jeung si Nanang, kuring neruskeun di wiridan. Kuring wirid menekung mantengkeun ati kanu Maha Agung. Ninggang geus aya kana setengah jamna kuring wiridan. Kadenge aya sora anu kaketrok kana panto bari uluk salam. Ngadenge kitu mah kuring cengkat tina diuk bari terus murup panto. Sabab kadenge aya anu uluk salam teh kajadian deui nu matak heran keur kuring. Sok padahal jelas bieu sora anu uluk salam teh tapi angger di luar teh betaya sasaha. Kuring asup deui bari terus neruskeun hanca nu keur dipigawe. Sabot kuring keur neruskeun ngahanca wirid panto kadenge aya deui anu ngetrokan. Tapi keukeuh basa panto dibuka angger teh sasaha. Pas anu katilu kali kejadian sarupa kitu kuring bari neger-neger ngawani-wanikeun maneh
Pas aya anu kekatrok kana panto bari uluk salam. Kuring ngahajat tercekat dina diuk. Tapi kuring ngajawab salam bari diuk. Bari terus ngomong nitah asup kana uluk salam. Waalaikumsalam. Mangga lebet wae. Pan anjeun mah bisa asup sok sanajan panto teu dibuka oge. Geus kuring cacarita sarupa kitu. Ujug karasa aya angin anu ngadeos asup ka jero. Malahan saterusna leungit angin. Ujug-ujug aya makhluk anu bungkeulekan di hareupeun kuring. Atuh kacida kuring reuasna ningali kitu teh. Pugu oge saha anu teu sieun atawa teu reuas. Sabab anu aya bungkeulekan di hareupeun kuring teh salah sahiji makhluk anu jangkung badag. Ngan awakna pinuh ku bulu, bari jeung awakna leper. Kusabab geus kitu jadina kuring geus teu bisa majar kumaha. Meureun eta makhluk teh kaondang ku wirid kuring anu keur dipigawe. Bari sieun oge kuring teu wani ingkah ti hareupeun eta makhluk. Malah katinggalina leungeun eta makhluk ngagaramang nyekel kana leungeun kuring. Tanpa leungeun kuring diusap-usap ku eta makhluk. Kuring dikitukeun teh cicing we tungkul bari teu wani tanggah ningali kana beungeutna eta makhluk lantaran kuring sieun. Kuring soak. Karasa leungeun eta makhluk anu keur ngusapan leungeun kuring teh meuni nyecep tiis. Sageus tilu kali ngusap-usap nampak leungeun kuring. Eta makhluk terus kadenge uluk salam deui ka kuring. Tangis dijawab salamna ku kuring mah. Eta makhluk oge ngiles deui teu katinggali deui ku kuring. Ngilesna eta makhluk dibarengan ku sora angin anu ngadeos. Sanggeus aya kajadian sarupa kitu mah. Kuring oge langsung ngagoler kana kasur. Kuring jadi ngerasa reuas kareureuhnakeun. Nya meureun eta anu disebut jin teh. Nya sok sanajan wani oge keukeu ari sieun jeung keung mah karandapan ku kuring keur harita mah.